Kang Bro, kenaon ya? Lah biasa we Bray. Keur kieu tes di mana ya? Biasa tes balanya di pasar keur meuli kebutuhan jang sapopoe. Oh, tes balanja. Alah Kang ayeuna mah. Bebelian teh marahan. Asa hargaan duit ayeuna. Ya kitu teh ya. Di zaman ayeuna mah harga-harga melambung, edan-edanan gelo pisan. Padahal mah atunya meh teu garelo jeung edan sena dirawat di rumah sakit jiwa. Ai isugan ceket tawa. Piraku harga bisa dirawat di rumah sakit disarwakeun jeung jelema. Pancek akang harga-harga teh garelo jaba aredan. Panu edan jeung nu gelo mah kudu dirawat di rumah sakit jiwa. Ya karep lah kumaha ente bae musingkeun si lain.